A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa yudfanu sareng dikurabkeun saha al mayyitu mayyit fi lahdin dina liang lahad mustaqbilal kiblati bari eta mayyit teh mayun ka kiblat. Walahdu sareng ari lafat lahad bi fathil lami kalawan di fathahkeun lamna lafat lahad. Wa dhamma ha sareng didomahkeun lamna. Wa sukunil ha'i sareng dibaca sukun hakna eta ma perkara atanapi bagian yuhfaru anu sok dikeduk ieu bagian yatanapi ieu ma bi asbali janibi dina panghandap-handapna sisi kuburan. Bi asfali janibil qabri dina panghandap-handapna sisi kuburan. Min jihatil kiblati dina arah-arah kiblat. Qadrama kalawan kira-kirana perkara yasa'u anu cukup anu mahi yema al mayyita ka awakna mayyit. Wa yasturuhu sareng nutupan eta ma atau bagian ka mayyit. Wadapnu sareng ngurebkeun mayyit pilah di dina liang lahad. Eta abdolu minadafni langkung utami tinimbang ngurebkeun. Eta langkung utami min dafni tina ngurebkeun fisyaki dina syik kakalen atanapi tina sigaran. Insobalti lamun teas naon al aradu taneuhna. Wasiku sareng arina min syik eta ayyuh faru anu sok dikeduk ieu syik fi wasatil qabri di tengah-tengah kuburan kana hari saperti salokan. Wayubna sareng dibangun naon janibahu dua sisi kubur. Wayudha'u sareng disimpen saha al mayyitu mayyit bainahuma di antara janibah di antara dua sisi kubur. Wayusqafu sareng ditutup alaihi luhreun kuburna mayyit bila bani wa nahwihi kalawan bata beureum atanapi saumpamina. Wayudha'ul mayyitu sareng disimpen ieu mayyit inda muakhiril qabri dina bagian akhirna kubur atanapi kaki kubur. Wa fi ba'din nusakhi sareng eta tetep dina safalihna salinan matan ba'da mustaqbila sabadana lafat ba'da mustaqbilal kiblati sabadana lafat mustaqbilal kiblati ziyadatun ari nambahan. Wahya sareng wahya lafat wahya
Wa yusalu sareng diturunkeun mayit min kibali ra'sihi di belah bagian mastakana mayit. Aya salat tegasna mah kalawan nurunkeun birifkin kalawan alon kalawan lalaunan kalawan lembut la bi anfin ulah nurunkeun mayit dina kaayaan kasar. Wa yaqulu sareng ngucap saha alladzi yulhiduhu jalmi anu ngalebetkeun mayit kana liang lahad, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nu ngalebetkeun mayit ka liang lahad kedah ngaos doa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi alayan nyebat dengan Gusti Allah wa ala millati rasulillahi sareng kalauna tepan kana agamana Rasulullah sallallahu mugi Allah maparin kasalamet mugi Allah maparin rahmat alaihi ka Kangjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan. Wa yuttaja'u sareng disangigirkeun mayit fil qabri dina kuburna ba'da ayu ammaqa sabadana di jeroan ieu kubur qamatan kalawan satangtungan wa bastatan sareng salebar panangan wa yakunu sareng kabuktosan nyanggigirkeunana mayit wa yakunu sareng kabuktosan naon al ittija'u nyangigirkeun mayit mustaqbilal kiblati bari mayun ka kiblat ala janbihil aimani bari bertumpu kana lambung mayit anu palih katuhu. Walau dupina maka lamun dikurebkeun ieu mayit mustadbirul kiblati bari mengkeran kiblat au mustalqiyan atanapi terlentang nu bisa maka wajib dikeduk deui ieu kubur. Wa wajjiha lil kiblati sareng disangharepkeun ieu mayit ka arah kiblat malam yataghayyar dina salagi can robahna ieu mayit. Wa yustahu sareng diratakeun naon al qabru kuburan atanapi bentuk kuburan wala yusnamu sareng ulah saperti dijieun punduk ontakeun ulah dipuncugukeun ieu kuburan wala yubna sareng ulah dibangun alaihi kana ieu luhuran kuburan luhureun kubur wala yujassamsu sareng ulah ditembok ieu kubur. Ayu krahu tegasna hukum nama makruh naon tajsisuhu nembokna kubur bil jasi kalawan adukan wahwa sareng ari tajsis nembokna kuburan eta an-nawratu apu al musammatu anu sok disebut dil jiri kalawan ngaran adukan. Wala basa sareng teu nanaon perkawis menangisi mayit. Wala basa sareng teu nanaon bil bukai kalawan yang cerikana hiji jalma alal mayiti ka mayit qoblal mauti wa ba'dahu samemeh mautna mayit wa ba'dahu sareng sabadana ngantunkeun mayit samemeh ngantunkeun sareng sabadana ngantunkeun ieu mayit kenging ditangisan water kuhu sareng ari ninggalkeun nangis teu nangis eta aula langkung utami
Wa yukrahu sareng wayakunu sareng kabuktosan naon al-buka'u nangisna ijalma alaihi kamayit min ghairi nauhin alawan henteu bari jurat-jurit. Aerof sautin tegas nama narikeun suara kenging nangis kamayit samemeh jalmin eta ngentunkeun atanapi saparantos jadi mayit tapi langkung sae entong nangis sareng dikengingkeun nangisna teh ulah sampai ka jurat-jerit atawa narikeun nangisna. Binadmi bari ngeluh bari sasambat pamayit teu kenging. Wala syaqi sareng ulah nyoek-nyoek. Wala syaqi saubi sareng ulah nyoek-nyoek baju. Wa fi ba'di nusahi sareng tina sapalih nanas namatan. Tina sapalih nas namatan jaibun ay rapat jaibu. Badala saubin tina sapalih na katerangan mah sanes ku saubin tapi ku jaibun. Wal jaibu sareng ari ngaran jaibun eta tukul komisi kerahna baju gamis. Wa yu'azza sareng diparentah sabar kedah takjiah saha ahluhu ahlina mayit. Kedah ditajiahan ahlina mayit. Ditajiahan teh artosna dipaparin, dipapatahan, disemangatan supaya sabar. Ayal mayit tegas nama ahlina mayit sagiruhum. Ahlina mayit anu murang kalih wa kabiruhum boh ahlina mayit anu tos arageung. Wa zakaruhum rek lalaki na ahli mayit wa ansahum sareng rek awewe ila syabata kecuali gadis awewe ngora gadis kecuali gadis fala yu'azzaiha maka ulah nazaihan marentah sabar ka eta gadis illa maharimuha kecuali pirang-pirang mahramna eta gadis. Wa taziatu sareng ari tajiah eta sunnatun hukumna sunnah qabla dafni samemeh ngurebkeun mayit wa ba'dahu sareng saparantos ngurebkeun mayit disunnahkeun takjiah samemeh mayit dikurebkeun atau saparantos mayit dikurebkeun ila salasati ayamin dugi ka 3 dinten min ba'di dafnihi tina saparantos mayit dikurebkeun. Jadi tajiah teh batas 3 dinten. In kana lamun aya saha al muazzi jalmi anu takjiah wal muazza sareng jalmi anu najiahan eta hadiraini hadir dualana maksudna mah aya di bumi atawa teu keur angkat-angkatan. Pain kana maka lamun aya saha ahaduhuma salah sahijina anu takjiah sareng anu najiahan goiban eta teu aya di bumi teu aya di lembur atau nepi nuju di luar bumi imtadati maka narima panjang jadi teu kabatas wak naon atajatu takjiahna ila huzurihi dugikeun hadir eta ahaduhuma teh wa ta'jiyatu sareng ari takjiah lugatan mungguh lugat eta atas liatu ngahibur atawa miwarang sabar ka ahli mayit liman ka jalma asiba anu kakenaan musibah biman ku jalma ya'uzu anu takjiah iman alaihi kana kajalmi anu kakenaan musibah.
Wa syar'an sareng ari tajiah mungguh sara etal amru bisobri miwarang sabar. Walhasu sareng dorongan menyemangati karena pinyeksekan alaihi kajalmi anu kakenaan musibah biwa'dil ajri kalawan janji ganjaran. Wa du'a ulil mayiti sareng ngadoakeun pikeun mayit. Kitu nya dipiwarang sabar, dipiwarang ngadoakeun mayit atanapi Allah ngajanjikeun ka jalmi-jalmi anu saroleh ti eta mayit teh. Bil magfirati supados ieu mayit teh kenging pangampura. Wal musabi sareng jalmi anu kamusibahan ahli mayit teh bijabril musibati supados kenging ganti tina musibahna. Jadi musibahna supados digentos ku Allah ku kanikmatan. Wala yudfanu sareng ulah dikubur saha isnani dua mayit fi qabri wahidin dina kuburan anu sahiji. Illa anging lihajatin kumargi aya pangabutuh atawa aya alasan sanes. Kadoi fil ardi sapertos sempitna taneuh pakuburan. Taneuh lahan kuburanna tos sakedik tiasa dianggo lebih ti hiji. Wa kasratil mauta atanapi seueurna jalmi anu ngantunkeun. Jadi supados sakaligus tiasa saliang lahat saliang kuburan teh dianggo ku sababaraha jalmi lamun alasanana taneuna tos sempit terus seueur anu ngantunkeun gitu. Seueur wabah atau nuju perang tiasa disakaliguskeun. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Tepang deui perkawis hukumna zakat.